Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi. Al-mau'izatus sadisatu ari eta pitutur anu nomor kagenep. Yaqulu tasawwur Allah ta'ala. Ya ibna Adam ya anak Adam ma khalaqtukum. Dengan damel kaulah karanjeun kabeh di astaksiro supaya ngalobakeun kaulah bikum kalawan karanjeun kabeh min illatin tinu tadina sauti walali astanisa sareng henteu pikeun ngabebetah kaulah bikum kalawan karanjeun kabeh min wasyatin kina kagelisahan karena pikakeun walali asaina sareng sanes pikeun nyungkeun tulung kaula bikum karanjeun kabeh ala amreun kana hiji perkara anjaztu anu apes kaula anu tina itu amr walal jabi manfaatin sareng sanes pikeun narik-narik kamanfaatan walal da'i madaratin sareng sanes pikeun nolak kamadaratan bahwa hukum balik tangadama kaula atanapi nyiptakeun kaula karanjeun kabeh teh eta lita udu supaya ibadah karanjeun kabeh ka kaula atanapi nyembah karanjeun kabeh ka kaula awilang tingkah dari terus-terusan watas kuruni sareng syukuran karanjeun kabeh ka kaula kasiron tingkahna bari loba watu sabbihuni sareng maca tasbih atanapi nyucikeun karanjeun kabeh ka kaula bukrotan dina waktu isuk-isukan wa asilan sareng sore-sore ya ibna Adam ya anak inju Adam law ana awalakum lamun saya sunnah awal aranjeun kabeh wa akhirakum sareng akhir aranjeun kabeh wa jinnakum sareng jin aranjeun kabeh wa insakum sareng manusia aranjeun kabeh wa sogirakum sareng ayeuna nuletikna aranjeun kabeh wa kabirakum sareng gedeuna aranjeun kabeh wa hurrakum sareng jalma merdeka aranjeun kabeh wa abdakum sareng abid aranjeun kabeh eta istama'u karena rungkul itu awal ilaih ala taati pikeun taat ka kaula Mazada mangkia mual tambah-tambah manjalika itu istama'u fi mulki dina kerajaan kaula miskola dzarratin kana saburatna sirum anak wa manjara sing saja man perang atana pinu bener-bener man fa inna ma yujahidu aing pastina perangna taman teh tali nafsi pikeun dirina taman innallaha sayyidina Gusti Allah taala guniyun yaktidat maha sugih anil alamina tisab pirang-pirang jalma ayeuna tisab pirang-pirang ayeuna jalma alam kabeh ya ibna Adam ya anak inju Adam kama tukdi kama sakuma perkara tu dia milaran anjeun yukza mangka bakal dipilaraan naon bika kalawan anjeun pakama tamalu sareng sakuma anjeun amal ya malu yuk malu mangka bakal dipigawe atana diperlakukeun naon bika kalawan anjeun al-mau'izatu sabiatu waliya tapi tuturan nomor ke-7 ya kalau terus ada usaha Allah ta'ala ya ibna Adam ya anak insu Adam ya tidak dinalihe pirang-pirang hamba pirang-pirang dinar wadarahim sareng pirang-pirang dirham ini saya sunah kaula ta'ala kuhuma adamal kaula kaitu dinar sareng dirham lakum pikir rajan kabeh kita dulu supaya aranjeun kabeh ngadahar bihima kalawan itu dinar dirham rizki kana rizki kaula batal basu sareng supaya ayeuna make atana pinganggo aranjeun kabeh bihima ka eta dinar dirham siapi kana pakaian kaula watu sapi uni sareng supaya maca tasbih aranjeun kabeh ka kaula watu qadisuni dan supaya nyucikeun aranjeun kabeh ka kaula sumat
tak kuduna teras ngalap aranjeun kabeh kitabi atanapi nyokot aranjeun kabeh kitabi kana kitab kaula wa taj'aluna sareng ngajadikeun aranjeun kabeh kana itu kitabi waraakum di satu kangen aranjeun kabeh wa tahuduna sareng anjeun ngarokot adin kana dinar wa dirham sareng pirang-pirang dirham wa taj'aluna sareng ngajadikeun aranjeun kabeh kana itu dinar dirham wa qarusikum di salureun pirang-pirang sirahna aranjeun kabeh warofatum sareng aya ngaluhurkeun aranjeun kabeh buyutakum ana pirang-pirang imah aranjeun kabeh wahofatum sareng aya kitu nurunkeun aranjeun kabeh atanapi aya menekeun aranjeun kabeh buyuti kana pirang-pirang imah kaula fala antum makasanes ari aranjeun kabeh ta akhyarun pirang-pirang jaman bagus atau pirang-pirang jama pilihan wala antum sareng sanes ari aranjeun kabeh teh orang pirang-pirang zaman merdeka antum ari aranjeun kabeh teh ambil dunia eta pirang-pirang hamba dunia wa istimau mislikum sareng ari kumpulan umpamana aranjeun kabeh eta kama salul kuburi seperti umpamana kuburan al-mujassasati anu ditembok yuron katinggal tanapi ditempo naon dohiruha dohirna itu kubur malihan tingkahna bari ayana endah wa batinuha sareng ditinggal naon batinuha batinna itu kubur wabian tingkahna bari nu goreng makada sarengnya kitu di seperti kubur yuslihuna yana ngabaguskeun aranjeun kabeh nyaikeun anjeun kabeh nasi pikeun manusia watu hibuna sareng kacintaan kabeh ilaih ketunas ya sinatikum karon pirang-pirang lisan aranjeun kabeh alhuwati anu aya manis papalikum sareng aya kitu pirang-pirang panggalan aranjeun kabeh aljamilati anu bagus watu baiduna sareng aya jauhan aranjeun kabeh bikulubikum kalawan pirang-pirang hati aranjeun kabeh alqasiyati anu teuas wa walikum sareng pirang tingkah aranjeun kabeh alqabisati anu goreng yabna gamriana kencu adam dis kada aya ngamurnikeun anjeun amalaka kana amal anjeun was'alni atana pinjalameun was'alni sareng pek yungkeun anjeun ka kaula ini maka sesuna kaula eta utika bakal baparinang kaula ka anjeun alsara kana langkung saeur mimma tinimang perkara ayat lugu anu aya nunjuk periksa sailuna pirang-pirang jaman barareta al-mau'izatus saminatu ari pitutur nomor kadalapan ya kulo tasbira insyaallah taala yana damai insya Allah ma khalaqtukum ngadamel kaula karanjeun kabeh abasan ayana kitu kalawan amung-amungan wala khalaqtukum sareng teu ngadamel kaula karanjeun kabeh sudan kalawan sia-sia wa ma'ana sareng ayana sanes ari kaula teh tabi pilih tanes zaman lalai poho wa ini sareng sesuna kaula bikum kain kabeh eta khabirun zat mawaspada walan tanalu sareng menangkeun aranjeun kabeh makana perkara indi nu aya di kaula illa bisabi'in kawan sabar alamat kana perkara takrahuna anu ngewa aranjeun kabeh atana pinumbung aranjeun kabeh kana mafiridai dina karidoan kaula wasarbu sareng ari sabalakum dikeun ajeng kabeh ala taati kana taat kaula eta aisar leuwih gampang lakum pikeun aranjeun kabeh minas sabri tinimang sabar alamat siati kana maksiat ka kaula wa tarku dan sareng ari ninggalkeun dosa eta aisar langkung gampang lakum pikeun ajeng kabeh min itidari tinimang nyuhunkeun pangapura ka kaula min harin nari tina panasna neraka
Wadah budunya sanari sisa dunya eta saru leuwih gampang lakum pikeun anjeun kabeh minadabil akhirati tinimbang siksa akhirat. Ya Adam ya anak incu Adam kullukum ari sakabehna anjeun kabeh tetadalun jalan usasar ilaman angin jama hade itu nugas nuduhkeun atau napi maparin hidayah kaulah kaituman makulukum yang ada sakabeh haranjeun kabeh eta musiun jalma nu ayeuna goreng illa man aing jalma asom tuh nu ngaraksa kaulah kaituman watubu sareng tobat haranjeun kabeh tobat haranjeun kabeh ilaiya ka kaulah arhamkum mangka bakal las kaulah haranjeun kabeh wala tahtiku sareng ulah ngabukakeun anjeun kabeh ngabukakeun anjeun kabeh asrarakum kana pirang-pirang rahasia anjeun kabeh indaman mungguh jalma mulai zaman itu indaman mungguh zat layakwan kesamar alai ketumanon sieun rahasia anjeun kabeh